Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wugi baraya sadayana, kumaha kabarna damang dina wengi ayeuna. Pamugi bae sahat jasmani ugi sahat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan nu dipiharep ku sim kuring siang kalayan wengi. Baraya mitra sadayana nyanggakeun carita Sunda dina judul Leuwih Sataun, karya Bahwiwil CPBS, carita pondok basa Sunda. Etang-etang landong pamubrahmana. Wilujeng ngadangukeun. Wanci sarepna Ahmad tepi ka imah. Bus kakanang domba, saanggeus maraban domba tuluy asup ka imah dalam dapur. Mulus ka kamar rek ngareureuhkeun kacape. Bi asih ngarasa kaget, ningali Ahmad nu langsung ka kamarna. Biasana ti luar keneh geus kagarowan bari mikeun lauk. Bi asih nyamperkeun ka kamar. Tebeg. Bi asih ngarasa kaget ningali beungeut anakna nu gareuneuh. Saanggeus ditanya teterusan, akhirna Ahmad nyaritakeun ti mimiti balik ti sawah nepi ka diubaran ku Haji Dharma. Meunggeus atuh yang montong harapkeun kanu beunghar. Neangan we mojang nu sajajar jeung ujang, cek Bi asih ka Ahmad. Isukan mah ulin ka aki maneh, aki aja diajar silat meh bisa bela diri, cek Bi asih. Ngadengi ceritaan indungna Ahmad atuh pisan manehna kakare inget ka aki aja, aki ti bapakna. Nyama uing rek kasih aki sugan isukan bari mau lauk ceg Ahmad daria naker. Tuluy ngagelehe bari pecetan ku Bi asih bari pinuh ku nyaah ka anak ngan hiji-hijina bari geus teu boga bapa nu bisa ngabelaan ka susahna. Bi asih ngusapan anakna. Pikiranana jadi inget ka Hadi salakina. Bapak Ahmad anu ninggalkeun mangsa Ahmad umur 5 tahun. Bapak hidup teh baretona mah senang puguh oge. Lubak libuk loba lobak, lugar ligur loba anggur, buru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah teh lain babasaan ieu. Sabab bapa maneh teh boga toko di imah ge heurin usik pinuh ku barang dagangan. Anggap we eueuh buktina. Da dongeng mah geuning sok bohong cenah geuningnya kitu. Kira-kira 7 tahun tapi can diparengkeun boga anak. Ari usaha beuki maju, dagangan tambah loba, toko ge ngagedean. Tapi nyaki itu dasar sifat manusia teu langgeng dina hiji kaayaan. Sokeuna ku awah gingsir. Mak teh sedih kaliwat saking mun ras ingat kana zaman harita. Pangna emak mung nyaritakeun teh sok nyuat-nyuat kana rasa, matak ngajeletit kana ati. Sedih lain memeueusan puguh oge. Dedeh teuing anaking kade ulah beak pangharepan. Boa teuing doa urang teh can dikabul, can tepi kana mangsana. Geus ayeuna mah geura kacai ka itu, geus meujeunna salat lohor, bisi lapar mah tu emak
boga kene sangu saeutik sesa isuk candi dahar. Isuk-isuk Ahmad geus ngiringkeun domba ka tegalan bari mawa koco keur jukut menang ngeri. Saenggeus kojong paringo kakara manehna balik ngampihkeun domba ka kandangna. Tuluy nyiapkeun jejer rek nguseup ka leuwih sataun. Teu kacatur di jalanna Ahmad geus tepi ka sisi gawir. Gek diuk dina batu bari ngalungkeun usepna. Orai sanca nu biasa marangan ayeuna awakna gede pisan, hampir sakede tangkal jambe, tapi Ahmad mah teu ngarasa sieun. Orai sanca ngadeukeutan Ahmad bari letahna elel-elelan. Barang Ahmad ngasongkeun lauk, tara jiga biasana. Orai sanca teh kalah ngaletakeun banget Ahmad anu masih barengep tapak pereup Ridwan jeung Tayat. Dadak sakala banget Ahmad nu barengep cagel Tayat apakan saenggeus diletakeun ku sanca. Saenggeus ngaletakan kakara ngahakan lauk nu diasongkeun. Tuluy ngagelesur naik deui ka tangkal waru. Saenggeus mareban orai sanca kakara Ahmad ngaleos ninggalkeun leuwih rek balik ka imahna. Cek batur mah kuring teh budak jalanan, gawe ukur angin dina kandaran. Ba'da magrib Ahmad geus bebeja ka BAC rek nempungan akina di Bojong Baraja. Wehna emah nyalira di buminya. Bilih abi balikna rada peuting. Cek Ahmad ka indungna. Jung sujang, kumaha mah didoakeun sing salamet di jalananya. Cek BAC bari ngasongkeun bungkusan pais lauk jang Aki Ahmad. Saenggeus pamitan ka indungna, kakara Ahmad indit ngagedik ngajugjug ka Bojong Baraja lembur tempat Aki Aja calik. Ari Aki Aja teh hiji sepuh nu pinuh ku elmu, tukang tulungan kanu kamusibahan, pamundangan urang lembur bisa ngubaran anu gering atuh dipikolot ku sararea. Teu kacatur di jalanna Ahmad geus tepi ka imah Akina. Atuh Aki Aja sono pisan. Tos lami tepat tepung jeung nu jadi incuna. Saenggeus salat Isya, dregdeg Ahmad nyaritakeun pamaksanana nepungan Aki Aja. Atuh kacida ambakna ngadenge incuna diperwasa ku anakku sangyang teh. Sabab anu ngalantaran hadi Bapak Ahmad mau teh tayalian baheula dikakalakeun ku Mang Ruslan Bapana Ridwan nepi ka hanteuna. Ti harita unggal penting Ahmad digembleng silat ubah aja. Sagala ilmu lahir jeung batin diwariskeun kanu jadi incuna. Kira-kira jam 11 peting saenggeus ngarasa cukup peltihanana kakara Ahmad mulang ka Sang Hyang.
Rupina cerita orang cekapkeun heula di dia pamirsa, enjing orang sambung deui tina cerita leuwih sataun. Mugia janten pamaperah mana. Hapunten tina sabudaya kelepatan, pilih aya cariosan sareng bahasa tina aosan kurang merenahnya pamirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.